Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka marehna teh cilaka ku pangawasana si Saketi. Mun bunana dicok-cok ku itu tuh si Puncuing di tahananana beuna rek pateni busuhna tapi ari keuna kainjuna. Bahasa geni ngahehe kapi asem dumeh naratama cilakana teh sasat ku elmuna keneh. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Cikan akan hilikan bari nungga goler teh dicabak mun-munanana. Weh mending cenah naon ieu mah aya kasakit sejenna deui. Cikan lahan lah bajuna lahan cek bah jahilun atau parasot we bajuna naratama dilaan breh katemong dina dadana ngagempeng hejo tapak panggebung tuh danya. Tapi ieu tenggelan teh lain jore-jore pangawasana. Tang tuh jalma nu hebat wasena. Bah jahilun nyaritana bari ngareret ka bahasa geni. Bisa jadi aka. Ieu teh patelak jeung Ki Surawani. Hebat lain lumayan tah pangawasana Ki Surawani teh. Nya pantes atuh moal cager balin pi ubareunana bari dijampean ku ilmu nu biasa mah. Coba jadi nyokot bedog. Bah jahilun nitah nyokot bedog atuh song we diwikeun ka bah jahilun. Sanggeus dicokot mah sok we diwikeun ka bah jahilun. Iya aka bedogna bahasa gede nyarita deui. Sok kayekeun ari kop bedog ditampanan ari gejos we congo bedog da ditojoskeun kana lebah dada naratama purial we getih hideung ngabeuleugeuder mancar kaluhur ogoh ditojos ku bedog satakarna atuh gentak we ditandean ku ruas. Tandean ku ruas jadi hek inumkeun deui tah ka saya teh saya ngaran sa pok nabah jahilun domeh tacan nyaho saha ngarana nu cilaka tengah dua kalian atuh gentak we getih nu mancer tina dada naratama teh ditandean ku ruas. Sanggeus saat getihna tina dada naratama terus diinumkeun deui ka naratama. Kanca dangu lir apu diteteskeun kana gamir sakedet netra jadi beureum kitu deui sanggeus diinuman ku getihna keneh karek sajongjongan ge naratama geus ngulisik. Aduh naratama agerok lirih karasa dadana nyeri nyanyautan. Wah pencet kali pencet urat beung tah sina terus es ame semua tah geura. Dina hudangna deui ge pasti manehna cager. Ngareta coba bedog teh ubaran ku bebadotan. Tapelan ku sayang lajanya. Pokna deui. Atuh gancang we bah sageni kapipir. Tekung sila geus mawa daun bebadotan. Sabada digelang-gelang. Caina dikucurkeun kana dadana naratama. Geus kitu ditapelan ku sayang lancah. Lanan kedi. Dedengnya teh tarunjung
Oh, si Surawani. Salah manehna teh. Urang mana? Oh, kumaha jajagan? Bah Jahilun mani norostos nanyakeun. Dumeh manehna teu ngarti. Nah aya keneh jalma nu leuwih luhur ilmu panemuna batan sageni adi sapaguruanana. Oh, nya ka. Urang-urang mah kuring ge meh bobor karahayuan. Lain jore-jore wosena. Bah sageni ngahehe. Wah, moal nya ki adi. Piraku. Oh ya kene jelema anu ngaluwihan pangawas urang. Bah Jahilun nyakakak deui. Geus kitu mah. Parak bae ku bah sageni dicaritakeun sakur nu kanyahoan. Malah ajalna Kisah Keti, Bah Sangari jeung Ki Sapta oge dicaritakeun teu kaliwat. Kitu deui waktu tarung di puncak Gunung Haruman jeung Aki Surawani ditetek dibejer beaskeun taya nu kaliwat. Bener atuh. Ari kitu. Lawan anu tangguh. Ngan tindakan Ki Adi salah. Nah, murid Ki Adi si Saketi, si Sangari jeung si Sapta ngaran di padaran. Padahal bisa kena diomean. Mata kenal lamun jijing-jing we kadi. Urang gembreng deui. Rugi eta teh Ki Adi. Jadi urang teu boga wakil anu aya di pilemuran. Mangkani apan hese boga murid teh. Wah hese boga murid nu geus loba kanyahoan teh. Bah Jahilun teu panujueun kana tindakan Bah Sageni anu geus mateni muridna. Hehehe. Geus katalanjuran akah. Deuna teh kajurung ku nafsu. Teu nyaho bakal ngurangan kana kakuatan urang. Hehehe. Bah Sageni ngaku salah. Tapi ya budak ngora teh akah anakna si Sapta. Bisa bae maneh anak urang digembleng. Sira jadi jago. Keur naluk-nalukeun manusia anu teu daek biru ka urang. Hehehe. Pinter. Pinter Ki Adi mah. Keun daripada. Nu geus mah da moal bisa dihirupan deui. Sina jadi tumbal Gunung Gede we. Bohongan geus murtad ka urang. Ngan ieu budak urang gembreng. Oh, urang Ridwan. Sina jadi jago nu pilih tanding. Oke. Di mana geus cager akabejanya? Cek Bah Jahilun. Kamu alilai kemudian datang bulan lah. Ayeuna we balik deui we. Bah Jahilun bari koloyong we keluar. Nah tuh aka lain monok we lah di dieu. Bah Sageni ngandeg malah Bah Jahilun daek sare di dinya. Beh, kumaha? Ayeuna oge da mawa ieu si rumpung. Kanca dangu nu disebut si rumpung teh Bagong nu kacida gedena. Ngan ceulina rumpung. Eta Bagong teh kurang lembur mah sok disebut Bagong Kajajaden. Golebat las we. Bah Jahilun leungit tina tetenyoan Bah Sageni. Ti mangsa harita naratama digembleng ku Bah Sageni jeung Bah Jahilun. Segala rupa ilmu panemu eta dua jago teluh teh nu ngagegeh Gunung Gede sasat diketrukeun ka naratama. 1 tahun 2 tahun nepi ka 3 tahun naratama ayana di puncak Gunung Gede. Kiwari geus jadi hiji jajaka anu pilih tanding tina ilmu bitotama nepi ka ilmu kawedukan geus dipimilih ku naratama. Malah mineng sina turun gunung mecak pangabisana. Kapilemuran nu aya we di tutugan Gunung Gede. Sakur nu kasebut jago mah didodog diontrog. Hiji oge taya nu nyangga pulia. Lain bae kitu
di pilumburan tekaup ayam mojang herang pasti we di koromeo. Mun ridho ikhlas dipenta, teu ridho teu ikhlas dipaksa pirusa diperkosa. Kitu teh mah Naratama teh hiji jajaka anu hade rupa hade wanda. Pangawakanana ayeuna mah ngarareusi saraseg ngimbang kana rupa anu dedeganana kawilang ngejeuna. Kasup tangtungan sedeng. Malah si Jumra jeung Romed oge muridna Bah Jahilun ayeuna mah jadi patalukanana. Kitu peta teh dihaja ku Bah Jahilun. Sabab mun geus bisa ngelehkeun si Jumra jeung si Romed tandaning geus hatam ilmu panemuna. Kitu deui dina bab ilmu telu. Naratama teh geus bisa disebutkeun eleh satingkat ku Bah Sageni atawa Bah Jahilun. Mana pantes Naratama kacida dipikanyaahna ku guru-guruna. Sabab nya Naratama anu kudu jadi wawakil maranehanana pikeun ngaganggu jalma-jalma anu teu biluk ka Bah Sageni jeung Bah Jahilun. Harita oge Bah Sageni, Bah Jahilun, Naratama, si Jumra jeung si Romed keur ngariung we di saungna Bah Sageni. Maena reureuh mentas ngadukeun jajaten Naratama jeung si Jumra. Katut si Romed. Harita teh dikoroyok. Tapi kanyahoan tetela si Jumra jeung si Romed teh cacakan dihurup teu bisa ngelehkeun. Malah sabalikna lawana teh teu walakaya ngayonan jajaten katut uosen Naratama. Cukup Nara. Hidup moal ayeuna bisa ngelehkeun. Bakal jadi lalaki langit lalanang jagat. Cek Bah Sageni jeung Bah Jahilun meh bareng. Kan sadang sadayana urang tunda heula Naratama anu keur digemleng di Gunung Gede. Kiwari urang malikan deui lalampahan Aki Surawani, Asmarani jeung Ki Bagira. Samulana ti Gunung Haruman terus we nanjak mudun kebat lumampah rek muru ka Padepokan Bungus Maung di lengkop puncak Gunung Papandayan. Kulantaran lumampah nak ngagunakeun lengkah gerakan sirna bobot. Atuh manis sajorelat. Sarta dina waktu braena meletek panon poe, Aki Surawani jeung muridna geus carunduk ka Padepokan Bungus Maung. Geus nepi geuning Dewi, Ki Bagira. Ayo urang reureuh heula. Kamana Ki Asbun? Aki Surawani bari larak lirik nempoan ka jero saung Padepokan. Tapi ari nu ditempoanana mah teu katempo, puguh tacan datang deui ka dinya. Cing. Jangan Ki Bagira. Bisi pinanggih jeung cilaka. Pokna deui Aki Surawani nitah Ki Bagira neangan Ki Asbun. Teu ngadua kalian nitah, kojengkang we. Ki Bagira neangan Ki Asbun. Tapi lebeng kaditu kadieu teh teu kapanggih. Nu mah we Aki teu kapendak geuning Ki Asbun teh. Ki Bagira pupulih ka Aki Surawani anu keur diuk dina jojodog jeung Asmarani. Nah kamana nya? Dah. Boa-boa. Aki Surawani hariwangeun pisan. Kok kitu teh mah? Ki Asbun teh sasat badega jeung muridna keneh Aki Surawana nu jadi lanceukna. Malah pangasuh Asmarani waktu keur leutik keneh ditinggalkeun maot ku Bah Sutamana bapana jeung Bima mah nu jadi indungna. Sabot keur hulang-hulang mikiran Ki Asbun anu nepi ka pecat sawed tacan datang keneh. Ana rong heap teh Ki Asbun datang. Leun katuhuna potong semet siku. Sukuna pincang barareuh. Kitu deui beungeutna oge meh teu mangrupa urut ditanda sadeungeun. Itu gini Aki. Asmarani ngagerok tarik.
Bari gajelang we Ki Asbun teh diburu, terus dikaleng, dibawa ka jero saung padepokan. Kunaon eta teh Ki Asbun? Saha nu merga sandika? Aki Surawani kacida kagetna, dumeh mireungeuh Ki Asbun sakitu ripuhna. Dikoroyok mun ku si balaki sabaturna. Sakieu ge untung kuring teh teu nepi ka ajal. Kitu nun. Pokna bari ngerak we kapaehan. Ngajejer hareupeun Aki Surawani dina sangkehan asmarani. Sok golerkeun Dewi. Sudah bantuan tah Ki Bagira, bantuan. Aki Surawani nitah ngagolerkeun Ki Asbun dina pangsareanana. Nah, aya jelema kejem telenges teuing nya. Nandasa teh nepi kaluluasan kitu. Padahal maranehna teh teu bijeu tina beulah batu. Sarua keneh dadamelanana pangeran nu maha kawasa. Geus puguh ari sato mah harak galak silih paseaan jeung pada sato deui teh. Pikeun manjangkeun umur, nurutkeun hukum leuweung. Tapi najan kitu, maung nu kasohor galak, taramaehan atawa ngakan sasamana. Geus puguh ka anakna mah. Pameh kitu mah tah Ki, jalmi teh langkung telang sepatan sato nya. Upami sato mah maehan sasama teh kanggo manjangkeun umurna. Panari jelema mah kanggo ngembangkeun nafsuna. Asmarani nemrong kana caritaan Aki Surawani. Kitu teh mah itung-itung ngolongan anu jadi guruna dumeh dina kayan rineh. Tumerapna ka Aki Surawani teu burung ngaranjuk oge, asa teu kapikir mun asmarani bakal nyusul tepus nepi ka dinya. Memangnya Dewi di dunya teh pinuh ku kakejeman, katelengesan anu dilakukeun ku papada jalma. Dina kanyataanana manusia teh beuki lila, lain beuki hade. Tapi sabalikna beuki karejem, tarelenges, beuki jarahat. Pek bae geura ku urang geus kalakonan. Cikeneh timbul mumusuhan, dendam, hiri dengki, jail kaniaya, silih paehan, silih cilakakeun. Apan bukti Ki Asbun oge dicilakakeun ditandasa teh. Lantaran ku panggawe jelema jahat, jelema kejem telenges. Saleuheung lamun nepi ka ajal. Karasana nyeri teh saharita. Anu saterusna mah teu ngarasa deui dajal teh. Tapi apan ieu mah disangsara. Karasa nyerina teh saumur hirup. Reg Aki Surawani ngaraneg nyaritana. Mohon kahartos sareng karaos ku Dewi ge. Di mana urang sasat mentas rebutan umur begal nyawa di padepokan Lengkong. Namun tak Aki eta naon margina. Bangna jelema-jelema teh kitu peta. Asmarani nalengteng hayang leuwih jentre katerangan guruna. Naon Aki? Naon margina teh nya? Ki Bagira oge nemrong. Hayang nyaho, Dewi, Bagira, bet papanjangan. Aki Surawani ngahehe. Udah eta Aki, asa ganggarateun. Nyong kok dihoyong terang we atuh. Asmarani gancang megat kalimah. Memang Dewi, Ki Bagira. Adah teu kabeh jalma jarahat. Malah loba
anu wijaksana nu aralim anu ngajarkeun rupa-rupa pangaweruh malar manusia pada arinsa pada balager. Hade tekad, hade ucap, hade lampahna. Tapi dah kanyataanana masih keneh loba manusia anu ngalakukeun kajahatan, mumusuhan, silih paehan, silih jongklokeun, silih fitnah. Eta teh sanyana mah ngudag-ngudag kasenangan, kauntungan dirina pribadi anu jadi sumber kasarakahan manusia. Jalma-jalma anu mumusuhan, jahil, dengki, kaniaya, nepi kasilih paehan. Cenah eta marebutkeun bebeneran, marebutkeun kakawasaan, nepi kasilih bela bebeneran masing-masing. Tapi marenehanana jalma linglung, poho di purwadaksina. Jalma sasab, teu kaler, teu kidul. Bebeneran nu diparebutkeun teh sanyana mah ngan mamanis bibir wungkul. Sanyana mah palsu. Rumatak nimbulkeun ngan ngadatangkeun leuwih loba musuh, leuwih loba nu tunggara, leuwih loba nu sangsara, leuwih loba nu tugenah. Ragdeui Aki Surawani nyarita ngaraneg diselang ku ngarenghap. Nu kumaha gitu Aki? Dupi anu leres bari teu palsu teh. Atanapi kakawasaan anu teu palsu teh. Asmarani terus nalengteng. Lantaran kumanehna masih keukeuh tacan kaharti bener-bener naon-naon anu diterangkeun ku Aki Surawani. Hari Dewi urang teh pan boga panon, boga ceuli. Eta panon, ceuli jeung irung teh ngan hayang neangan anu matak nyenangkeun, matak nguntungkeun jeung matak gangeunahkeun. Tegasna mah ngan mika hayang anu matak nyugemakeun kana tetenjoan, dedengean jeung aambeuan. Kusabab urang teh ngan ukur mudag-mudag kasenangan lahir bae, nepi ka tetenjoan teh jadi silo, dedengean jadi silung, jeung aambeuan teh jadi lain. Kusabab kitu urang teh jadi teu daek nilik-nilik pribadi. Sakabeh nu dipikahayang ku urang kalawan ngumbar hawa nafsu, sanyana mah palsu. Upama urang hayang neangan anu alus bae, hartina urang teh goreng bae. Upama urang hayang kasenangan bae, hartina urang teh hirup tugenah sangsara bae jeung saliyana. Sabab ari kasenangan, kauntungan, kasugemaan hirup mah teu bisa diudag-udag. Sabab mun diudag-udag antukna poho ka diri pribadi. Ya, sakabeh manusia sanyana mah teu daya, teu upaya. Usik malikna manusia dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa. Kitu deui bagja cing cilaka ditakdirkeun ku Nu Maha Uninga. Ngudag-ngudag kasenangan, kauntungan jeung kasugemaan hirup. Bari ngumbar nafsu sarakah moal kapanggih. Lumatak timbul kajahatan jeung kakejeman. Teu cara anu sabar tawakal bari ikhtiar sarta tumarima kana takdir Gusti. Lantaran hari nu bener mah nu tara jalir, anu ulas asih, anu uninga, anu kawasa mah anging Pangeran Nu Maha Agung. Pon kitu deui dina kakawasaan jelema mah ukur kumawasa.
sarta upama geus nepi kana waktuna eta kakawasaan teh musnah sarta balik deui kana asalna sakumna makhluk anu kumelip. Kabeh-kabeh keuna ku kecap satungtung nyaeta satungtung hirup sarta oge bakal musnah ku mangsa nyaeta dina mangsana ajal. Taya nu bisa ngulah-ngulah ngahalangan tetep be jadi banusan anu teu walakaya. Rek deui Ki Surawani eureun nyaritana domeh kagarewahkeun ku humarurungna Ki Asbun bangun anu kacida nyerina. Atuh sararea jadi malik ka Ki Asbun sara terus we pada muru. Ki Bagira nu pangheulana gentak we nyokot cai tiis sarta diinumkeun ka Ki Asbun. Atunya Ki Asbun beuntak bari nyengir. Panonna rarat-reret ka Aki Surawani jeung Asmarani bangun anu menta tulung. Ngan teu pokso tenan kawantu keur nandangan nyeri anu pohara. Ki Asbun andika teh keur meunang cocoba hirup. Muga we andika teh sing kuat, sing tahan, sarta sing percaya yen urang teh aya nu kagunganana. Nuhun Gusti, mungka Gusti abdi tapi tulung. Mugi Ki Asbun tiasa cager sabihara sabihari. Kituna teh bari gereyem we Aki Surawani ngadoa sarta dihaminan ku Ki Bagira jeung Asmarani. Beres ngadoa Aki Surawani menta cai dina siwur. Ki Asbun. Iya cai inum deui nya. Mugi Gusti ngaijabah. Sesana cai dina siwur ku Aki Surawani diceceuhkeun sarta diulas ales kana tatu-tatuna Ki Asbun. Dak dumadak. Doa Aki Surawani teh dijabah. Buktina nyata. Ki Asbun ngorejat hudang sarta gek we diuk. Tatu-tatuna nu tadi ngagerempeng teh. Kitu deui leungeun buntung nu tadi ulaweran getih. Saat sapada harita. Nuhun Pangeran nu Maha Agung. Taya basa sanes iwal ti abdi sadayana ngahaturkeun nuhun kana kaulas asih Gusti. Nuhun Gusti. Aki Surawani ngagereneng deui sabada mireungeuh Ki Asbun jag-jag deui. Kanca dangu panon poe beuki nyarelek teu karasa tina bakating ku jojoh jongjona ngagulang gaper Ki Asbun sarta ngawangkong ngaler ngidul. Nyaho-nyaho panon poe teh geus lingsir ngulon. Kaayaan di padepokan Dungus Maung salianti ting jelegurna sorak bituna kawah mah. Taya nu kadenge sasatoan jigana bae sakabeh sasatoan anu aya di salawak dinya mah. Panonna ditujukeun kabeh kulon nenjo layu ngempur hurung tingarudat ku mega-mega hideung anu terus tumerus pilih genti jiga nu paudag-udag. Ari dedengean sora kawah Gunung Papandayan ting berekbek ting beletok tampolana ting jelegur mutuh mata keung peledak bau kawah badis we bau hitut nu ngajuru. Paingan carek tukang lais anu digemrong ku anu lalajo pajarkeun teh cau naon cau kulutuk di juru. Bau naon, bau hitut nu ngajuru. Da eta mah di badis pisan, mulakna hazeup kawah dina bauna teh badis we, bau hitut anu pohara meledekna. Pikeun jalma nu boga kasakit mengi mah, entak ngelepek teu pupugu. Kawan tu nimbulkeun sesek napas
hese ngamekan. Sabot kitu manuk jog-jog menerecok moro pamondokanana. Sore manuk piit meniricit siga nuting jarerit sini bejaan jeung baturna. Dumeh alam geus ngagayuh kaburit. Ari monyet menirecet ting caruit ting darengek kokoceakan. Dina tanggal kai ting gulayun. Teterekela naek murudahan anu buni kudang daunan. Beki peuting, beki tiris. Hawa gunung nu dibawa ku angin peuting. Kalasana ting jeletit kana kulit kawas anu diciwitan. Hawar-hawar ti kajauhan sora legug. Dibarung ku anjing leuweung cucungungungan babaung. Mutuh matak maruringkak bulu punuk. Karareueung rarasaan. Ari Ki Bagira harita teh keur ngepoh mirun seuneu. Sungutna mani kemong-kemong we balas dipake niupan. Najan lila tapi teu burung-hurung ngagedur. Atuh sarerea iwal ti Ki Asbun anu keur ngalempreh ngagoler pada saliduru dina durukan. Leungeunna ranggah sukuna dijaregangkeun. Iwal ti Asmarani kawan tu maneh nama awewe sukuna teh ukur ngajogo. Sabot keur ngabarangkong uplek bari siduru dina durukan. Ana gorobas. Dina rungkun gigireun saung padepokan kadenge aya nu gogorobasan. Lila breh dina rungkun saliara aya nu moncorong saopat-opat. Sidik raja leuweung anu biasana maung sancang anu ngarasa lapar tacan manggih kahakanan. Tumerapna ka Asmarani jeung Ki Bagira mani ngompod sieun ditekuk maung beureun. Ari jeung nu kitu tong nembongkeun ka sieun Dewi Ki Bagira. Sabab pikeun sato galak mah. Lamun nenjo urang siga nu sieun teh. Karasepna. Tapi tuh matana. Nu maloncorong teh kurang kudu diaduan. Tetep ulah ngicep. Cek Aki Surawani bari jurung gunung we nangtung sarta pokna. Wani, wau. Andika ulah ganggu ka kaula. Sabalikna kaula oge moal ganggu ka Andika. Bra, Andika geramiang. Urang sewang-sewangan. Urang hirup babarengan. Bari teu silih ganggu. Ceuk Aki Surawani bari ngulangkeun leungeunna. Gaur. Raja leuweung teh tinggal laur. Teu ngarti kana omongan Aki Surawani. Ting sieunun bae. Nu sidik mah kadenge ting gorobas sarta las we teu kadenge deui. Jep jempling lirgang katincak. Sakapeung-kapeungeun tina sela-sela bilik gedeg kadenge sora jangkrik ngikrik siga anu nyengcerikan Ki Asbun anu keur meurang cocoba diri. Durukan seuneuna beuki leutik. Dumeh suluhna geus meh beak. Atuh gancangna disuluhan deui ku kai pangpung. Malah sok diteundanan tihul kai sagede cangkeng. Atuh peledug deui hurung matak haneut nu ngariung. Geura sarare Dewi Ki Bagira geus peuting ieu teh. Tah geuning kadenge tah sora manuk tueuh patembalan jeung bueuk. Tandani geus peuting. Aki Surawani nitah sare kamurin. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun
mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.